Ripuh-ripuh teuing hirup teh. Nyaho miskin kieu mah. Moal daek dikawin ku akang teh. Keke nah make jeung hanjakal segala rupa. Kan harita nyai nu hayang kawin jeung akang teh lain. Daek so teh. Pedah we harita mah akangna teh jujur. Mun jujur mah ngomong, yen akang teh miskin, teu boga nanaon. Meureun moal daek dikawin ka oge. Teh jujur kumaha akang mah geus jujur. Nyai we nu teu ngarti. Jujur naon kitu? Nyai mah si emut-emut deui ku nyai harita. Hareupeun pabrik kurupu kan akan teh katos nyarios ka nyai. Nyai geulis ngan hiji-hijina nu dipiboga ku akang di dunia ieu teh. Iwati nyai geulis. Kan sorga teh harita geuningan so sweet. Neng, kunaon Neng? Abdi teh bade bunuh diri kan. Keke, aduh Neng, nah bade bunuh diri segala ulah Neng lebar. Pokoknya abdi bade bunuh diri kan. Aduh, Neng, alas, kieu Neng, kumaha etang-etang perpisahan, kersa dicium heula ku akang. Mangga kan. Nah, Neng teh bade bunuh diri segala rupi lebar ya. Neng teh sakieu geulisna. Ulah bunuh diri pasti seueur nu hoyongan ka Neng mah. Geus we lah jadi pamajikan akang kumaha daek. Abdi teh hoyong jadi awewe kan sanajan kieu oge. Terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz yang sudah merugikan negara 300 triliun rupiah mendapatkan vonis 6,5 tahun penjara. Sok teu ngarti nya ku hukum ayeuna. Kumaha kitu, Bu? Ya asa teu adil we. Ari nu korupsi 300 triliun dihukumna ukur genep 1,5 tahun. Pan eta teh mau duit negara yang sarakeun rakyat loba. Ari nu nyeundurukan di kebon batur dihukumna nepi ka 12 tahun. Bener teu adil. Nya tuh, Bu. Pan eta teh diduruk jeung kebon-kebonna. Malah mah diduruk jeung nu bogana. Waduh. Kuburan naon eta? Kuburan ucing. Kucing saha nu pae? Kapan ucing didinya nu pae? Nah, bet pae tadi teh pan dipabawa teh jag maneh. Heueuh, teu nanaon jag-jag tadi ge. Tah, ngan pas dimandian jadi pae. Nah, bisa. Iki ye, tadi teh kan ucing teh ye dimandian, disabunan, digosok, kuburan dicai teu nanaon. Ngan pas dipeureut, nah jadi pae. Pan dipeureut ku maneh. Ma, Iya, Pak. kadieu sakedap mah. Aya naon, Bapak? Pangnyeborankeun kembang di buruan karunya bisi parae. Pan keur hujan di luar lagi ari Bapak. Ai mama, pakai payung atuh terus kemana ceboran. Ya, bade naros ka aya. Geus naon, Ari ieu panangan kang usaha. Kanggo Aa. Ari panamu. Kanggo Aa.
Ari rambut kang usaha. Kalau oke. Aduh. Fami, eta kagak saha. Pas ku batur ah. Aduh.